begitu aya Kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percaya jelema leutik kieu pintar aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Nawawi kanyahoan teh ku Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Nawawi kan kanyahoan Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyang tah bangunan hei cakna dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini urang mah kopea dengdek datang tak biasa-biasa bae urang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah oh pangaruh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan woi tuh kieu keun deui rapih deui geus mata ante maksudna tamtian karena nyenangkeun ka aranjeun kabeh takulunahu pikeun jadi kadaharan ku aranjeun di dahar mangga ai bareki mah walisayyarati jeung pikeun anu lelempangan jauh musafirin minkum yatazawadunahu jang jadi bebekelan kurang dijieun timbel ndek ka Surabaya ndek Zarawali Songo teh boga lauk alhamdulillah loba jasa sakilo ge ieu mah oreng teri digoreng teri mah pan bisa digoreng digaringkeun sabulaneun bisa digoreng pake bebekelan mangga atawa didengdeng cek urang Bandung mah di belahan di amisan eta kan kuat seminggu 2 minggu atawa ieu mah deuk sakalian doang ditu digoreng bae atawa dipindang dibawa meunang jeung masalah walis sayyarati Allah ngabebaskeun kahalalanana pikeun di dahar ku aranjeun sebagai kalazatan kanikmatan oge pikeun lisayarati jang bebekelan bagi jelema-jelema anu nyaba halal ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional walaya tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger keneh Imam Romli kagali beleger keneh Ibnu Hajar beleger keneh teh pandirinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah deui Ibnu Hajar belah deui Imam Romli kuburanana teh dijajalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae besi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya kan kuari beus sareueuh deui baheula Romli
kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balalegar dikubur deui di dinya. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan kurang Indonesia, orang Indonesia mah zarah terus hobi tiba heula orang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar, oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah teu bener minta info. Naon nu kaluar heuy. Eta kos kitu. Teu bener. Nah, ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot ti mimiti ti dieu kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makom Syekh Nawawi bletrok potong beko nyokot deh nuanya pas pelubar aja bletrok deh potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah. Oh, cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad. Makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi? Nawawi diceritakan gitu. Oh, ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dieu pas tembok. Pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi teh nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang weh sebab dihareupeun kula ge bebeja nya kula kajati begitu kajati pan ditu LDI ngobrol ta jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS nah, saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae kiai kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja kiai kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja kiai kanyahoan kiai geng kanyahoan oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah sok Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir waduh lindek dibacana istimewa begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan da Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo
we keronjone saking pundi ge saking Tanara wede iya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu we tah rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg we geus ka ditu terus ya jawane ana wede ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali menyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir di suratan ada setik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal misra amis di jero ilan Nawawi at-Tanari kaif sakitu doangnya nama kaif wassalam Mesir baca Qusay Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya tik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas yuk mau panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini waduh sama dengan diderita bangunan derita waduh malam kehujanan keanginan siang atuh teh mah meureun di luar bae budaknya hitung-hitung nangan saya tik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah jak bapak nanti tidak tadi bae tuh panjang teuing da surat panjang teuing kok ai surat cinta mah panjang wajar cinta mah panjang teh wajar surat cinta berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki kamangmang ya datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai nanti saja besok bersambung teu bisa nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa mesti ditolak eta baheula mah baheula kos ge kuari mah SMS aku cinta padamu beres geus beda baheula jeung kuari nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilaga eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat nang menang cauh hansip doang aduh capek gawe teh gawe tah eta teu bagus tah teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada isya geus datang kadinya langsung bae geus langsung beres amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong tidak hebat eta nu geus kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mah ngariung kudu tausiah
ada tausiah capek aing tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na aya 15an mah tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu mah lulu nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu jadi berarti dipakai kaheran kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu asina dijawab ku Syekh Nawawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk wassalam Nawawi ya Allah tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala ai meuli mah di warung los coba akur-akur aya berubah ulah ngadahar lauk eta ka santri ngadahar kan ai ka kiai na mah bareng 5an ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar kan sia ngadahar lauk emang teu patah aing kan sia ngadahar teu meunang nang sorangan nang batur-batur teu naon sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an mana tuh uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang atuh sia adek pantang naon atuh ka kiai eta menang batur teu meunang aya nang sorangan nang batur mah teu naon aku masih aba atuh macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk cak kiai teu meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sia teh pantang lauk endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge bebereumna puputina mah meunang tolol udah nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentak pinter otakna masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim wah waduh Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah tawadu jasa Syekh Nawawi masyaallah begitu ditanya masalah nah yes ya ayo sia bongan make jubah sia atau teter begitu teter kaget maknya bisa ngarang teter teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula teu dibeja aku bahwa kiai nu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi sarua geus letikna pan akur letikna mah
keluar deh begitu keluar bagaimana puncak ngomong orang masalah sakit banyak pengarang bisa teka jawab ya karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi ngomong terus dijawab cek ulama tadi mah bodoh pun gue mah pinter ya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaring henteu nyalalina heula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari sia mah teu bisaeun kadeu make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon henteu sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Nawawi kanyahoan teh ku Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Nawawi kan kanyahoan Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyang tah bangunan cek jana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang tak biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengsarikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan woi kieu keun deui rapih deui geus ya Allah teh urang bangga boga ulama moda Nawawi Masya Allah kitab nu kurang dibaca ya Sapinah iya Riyad terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi syariatna hese memahami fikih hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae urang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal kaharti moal bae kajen ku tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel di mufradat jadi bae kaharti aduh alhamdulillah luar biasa lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak tanah beak gunung hajat nyokot geus pokona mah dicarokot di karari kok mau kundek masang buntut mah minta impo entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah teangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari endek dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kula mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang gitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit
asap besi langit geus teu mangpaat elmuna nu mantak nyieun manyieun nukil manukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina asep lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah teu hayang diteangan ku nu bogana ieu tetep bae aya padahal mah nyumputnya nang besi kapanggih sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk page-toge pae sagana jang naon mending mangpaat bae masyaallah mantap mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah hanas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae ada dasar beuki nya mah teh wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma yaisu fihi minal wasin makul binatang anu hirup nengan di darat doang tina sato kesit anu sok didahar eta teh binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburon mah anu halal didahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana dibuburon atau dipanah digoreng haju didahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna minji hati ngabuburonna haram minji hati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung derajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah subhanahu eueuh nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye
uhillalakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah ma'rifat. Berarti urang neangan ilmu ma'rifat ge teu naon carana kudu ka laut. Ai di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu ma'rifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu ma'rifatullah wa rasuli supaya orang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan orang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae, per detikna teh ieu adalah ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum saydul bahar, halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leulempangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifat, iyalah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Iyalah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi saydul bari. Haramkeun saydul bari nu mahsus ya be ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus. Eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah.